Jangan lupa like, komen, dan sugubreng. Aduh, ya kemana lagi? Genah ya. Jangan tepat ke niuhan ya mah. Bari ngudud. Harap lempang. Cocok yang balik nyantai. Aku heula kabeli rokok nu kieu ya mau pur jarcok. Bari di merek nage isi nage jarcok deh. Sekolot mas namun ngarokok teh kudu gelinting heula neh nikmat cenah deh tapi teuing heueuh teh tapi da ai kolot mah cara ngabohong gitu kecuali mun babang si apang sok awadul wae teh da ge. Bagus nikmat ngajalan rokok murah gini nggak disyukuri alhamdulillah nikmat tapi asa sarapik ya ini kamararana da kira-kira keluar maralak mah itu di kamar tapi kenal lah awet man rokok tah nu nyongcong ke taman Ke kemana punya udangnya baik empan aduh ke kemana tuh tipu-tipuan enak baik kamari mas kali ulin deh nah korek 2 opat ayeuna kemana tuh nya nyan mangsa deui ya mah lempang ya beneran aya si kunyuk deui si kunyuk deui kamari ye ku aing katipu tah budak 2 beneran aya si eta jika emang nyekel udud sambeurkeun sehat anjay itu gimana mana teh gimana mana teh gara gede kayak muriang awas ke mata make sweater kieu deh pantesan atuh nekat kos panas tiris lain kos kukumul gitu anjir kos termuriang kan maning aduh dek atuh kurang ngarokok tah rokok naon rokok naon eta rokok ngeunah pokona aduh urang ge tatariti subuh jam sakege jam beak keneh udah dan ya aduh lagi nah udah teh bungkusan masih kena dibungkus kieu asa rada kudu rada dikenyot ya pangker nyeni ayeuna mah teh goroning jelema rokok ge nih terus tiris mah anger hayang disimutan tapi udah teh sampoerna teh ngeunak bener asli ya atuh semua apa nama awet lah cocok kerja sama pengangguran mah terus aruna naon itu nyebut nganggur gering-gering dia teh tuh bro kita punya penghasilan hanya gawe naon di mana kuli sia kuli naon teh biasa di dia mah kuli biasa ternak buruy anjing kitu patut ke diternak ari sia UKW bagong lain itu bagong ka apa meujeuhna disadap bang itu dah itu mah nu batur teh tapi da acan anjing sakedeung deui paling ge 3 poean deui keur naon teh ngan kalapa ya daripada ternak buruy udah emang mana bisa naik kan maksakeun pakai 3 bisa Iguy. Nah ini teh aduh kurang saya kepentingan yang gitu teh ke mana barudak nuan diharanya gaya tuh siap iya nuhunnya ayo siap lah teh panggih deui bro
Anjing, jelema teh yakin. Buru ikat dijieun usaha naon khasiatna bagus. Rokok aing kat parum kieu. Anjing. Kores aing ka mana ya? Ah, yakin si jang kang kurak mah. Kat korek-korek kat dicokot aing kumaha ngahurungkeun atuh ah ieu mah mal euceur kudu diteang ya. Belah mana tadi lompatna? Coba ditu. Soler kan kah kejut bagus. Kemana tuh jangan ngerti ya ini. Wah, udah acan nih. Coba dulu lewat sepotong-potong acan toyo nggak tuh lewat ya. Bagus ini. Masih ada doang nih. Bawa ini, ayo serang lagi. Pasti udah dari wajah bangsat korek dua gitu. Ayo. Melakukan korek kan ayo lagi taluk. Jang Iwan, gimana wae sih teh mata sirit? Banyak geura. Aing curhat aing mah, kan heula. Hoi. Anjing. Ada kurang. Aing kamu heula. Sagar, Bro. Alhamdulillah. Aduh. Orang sorangan wah eta sejablay eta gawe euy ka itu ka Arab. Boleh. Ah nu bener sih teh. Aslina bagoy. Anjing jadi naon mah di Arab. Oh, balena ka Arab, ieu pisan ngadadak bagoy. Boleh. Sih teh bagoy dia ge bawa tas, bawa riju non. Rijing sih teh bawa galon, teh gawe teh ngajual itu si anjing teh. Anjing lo segala galon digadag di ditu ge loba. Anjing teh apa ge? Teh gawe galon pokona mah ka Arab we. Ah aya curiga Arab mana Teuing Arab maklum bang udah teh. Lanjut udah teh. Aya udud mah. Kan ieu teh korek nu mah bagoy. Kemana koreknya? Bogo dicokot anjing ku stang kurak ajis. Tadi pan urang di belahan ditu teh ngeukeun karokok sorangan nyapurkeun mahenana. Oh. Anjing balik mahenana teh korek eueuh. Pas 2 kali teh kitu teh. Anjing heueuh. Heueuh bagoy. Anjing nu aing kemarin jeung nu si Jablay, nu si Ridwan digadag geus teh korek ajis. Ah yakin Yakin bagoy. bener. Buahnya tuh nanti korek dia saja gue. Bisa jadi malahan mah dikerekam beneran aku lapar mah. Udut Udah bingung ada korek nama. gampang lah kayak orang dia. Kieu lah orang teangan lah si Ajisna. Kayak gitu dari datang sih itu. Kalau jam sakieu mah baga waktu ganti kulit tuh teh. Kurudul lah. Oh, udah goane kayak orang eta orang tipu. Oh, bisa. Oke gitu. Mun bisa mah dari celana jelana tipu lah cokotan. Dah lumayan menang di korek anyar. Kemarin beras 2 benang ayeuna menang deui. Teu boga udud nu penting loba korek ayeuna mah lempang deui aing. Bener. Tuh. Hah? Hey. Cokot yuk. Ayo. Hoi. Yes. Gara-gara korek ya si Iwan. Aduh. Kabur kemana tuh aing dia? Kabur ah. Akan anjing doraka sia keren korek.